Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Siti Zahra ti kelas 10 IPS 4. Di dieu abdi bade ngawawancara teteh ngeunaan dampak COVID-19 kana pembelajaran online. Mangga teteh tepangkeun. Tepangkeun nami Abi Karisma Aulia Putri, Abi mahasiswi ti UPI. Tiasa dimulai teteh. Mangga. Numutkeun ka teteh naon anu dimaksud COVID-19 teh? COVID-19 nyaeta virus anu nyerang sistem pernapasan manusia. Janten biasana gejalana nyaeta batuk, flu, muriang. Sareng COVID-19 teh atos loba kitu nu terpapar di Indonesia tamina. Numutkeun teteh oge naon wae sih dampak anu ditimbulkeun COVID-19 teh tina kagiatan sehari-hari jeung kagiatan pembelajaran murangkalih oge. Oke. Dampak ti kegiatan sapoe-poena nyaeta biasana pekerja gitu janten diperkerjakan di rumah, siswa-siswi disakolahkeun di rumah. Teteh kan sakola teh murangkalih teh jadina diajarna online di imah masing-masing gitunya. Numutkeun kana teteh belajar online ieu teh efektif atawa henteu sih? Numutkeun teteh mah belajar online ieu teh kirang efektif kusabab lobana murangkali anu kirang fokus kana pembelajaran. Janten orang tua oge kudu dilibatkeun dina pembelajaran daring ieu atanapi loba oge orang tua anu kirang berkontribusi gitu. Jadi orang tuana kirang ngarahkeun murangkalihna kana pembelajaran online nu diinginkan gitu. Teras naon nu tiasa urang laksanakeun atau napi lakukeun pikeun pembelajaran online ieu teh bermanfaat jeung sae? Ya mimitina dari diri orang sorangan gitu, orang kudu boga semangat kana belajar kusabab covid ieu kita belum tahu kapan berakhirnya. Jantan siswa-siswi kudu semangat belajarna heula. Teras orang tua nu kudu ngabantu siswa murangkalihna untuk sekolah online ieu. Muhun teteh sakitu wae anu bade abdi taroskeun. Hapunten bilih aya kalepatan jeung hapunten bilih ngaganggu waktosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.